Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Rebo kaping 25 Maret 2026. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Kullu amu antum bi khair insyaallah. Mga urang teraskeun dina surat Al-Anbiya ayat ke-70 hiji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najjaynahu jeung kami nyalametkeun saur Allah hu ka Nabi Ibrahim tina kobaran seuneuna kaum Raja Namrud waktu sarita. Salamet kangjeng Nabi Ibrahim tina panasna seuneu. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi diselamatkeun ku Allah, ditiiskeun eta seuneu sehingga Nabi Ibrahim salamet tina durukan api tina kobaran api kaumna Raja Namrud. Saterasna waluton jeung ka Nabi Lut ku Allah disalamatkeun ilal ardi di muka bumi, nyaeta di muka bumi Kaldan Irak, dihijrahkeun ka negeri Palestina ku Allah Subhanahu wa taala. Allati anu itu negeri Palestina barokna geus dipapareun kaberkahan na ku kami waktu sarita. Piha dina eta negeri lil alamin pikeun kabeh alam. Saterasna wa wahabna jeung kami anugerahkeun na kami saur Allah lahu ka Nabi Ibrahim nyaeta saatosna Siti Hajar gaduh putra Ismail, Siti Sarah oge nu sepuh, anu tos sepuh memang usiana ge 80 tahun, ngalahirkeun putra Ishaq nyaeta Nabi Ishaq. Asal katana eta teh tina basa Ibrani nyaeta Izhaq, bunga seuri, jadi Ishaq. Ti Nabi Ishaq teh gaduh incu Nabi Ibrahim teh namina Yaqub, nyegesna Nabi Yakub. Nabi Yakub teh gaduh putra ti opat bojona Nabi Yakub 12 nyaeta Bani Israil. Nafilatan eta tetambahan anugerah ti Allah Subhanahu wa taala ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Wakulan jeung sakabehna tiap-tiap nabi ja'alna dijadikeun ku kami saur Allah solihina jami-jami anu saroleh. Jadi para nabi mah sadayana oge saroleh tukang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Saterasna wa ja'alnahum jeung dijadikeun ku kami hum ka itu para nabi aimatan sebagai pemimpin umat yahduna anu tos dipaparin pituduh ku kami saur Allah bi amrina tina sadayana perintah kami wa auhayna ngalangkungan wahyu na ti kami ilaihim ka itu para nabi fi'lan anu sok migawe itu para nabi khairatin kana pagawean anu sae. Contohna naon panamalan nu sae teh wa iqamas sholata jeung ngadegkeun kana salat wa itaaz zakata jeung maparinkeun zakat. Waktu sarita zakatna seseueurna zakat ingon-ingon. Margi sadayana ge para dami mah seueur eta teh dombana. Kalebet Nabi Ibrahim duwi ka Nabi Yakub sadayana ge seueur dombana. Wakanu jeung bukti lana ka kami saur Allah abidina eta ahli ibadah. Jadi para nabi mah sadayana ge getol ibadah, ahli ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Waluton jeung ka Nabi Lut atainahu tos dipaparin na ku kami hu ka Nabi Lut hukman pirang-pirang hukum. Jadi bisa memegang keadilan Nabi Lut. Wa ilman jeung pirang-pirang ilmu. Wa najainahu jeung disalametkeun itu Nabi Lut minal qaryati ti negeri Sodom. Anu negeri Sodom teh eta teh seseueurna lalaki resep ka lalaki. Doma ge teresepkeun ka lalaki maresepna ka awewe tapi ieu mah nyaeta nyeleneh benten ti batur. Alati anu kanat bukti itu kaum Sodom tak malul khabisah nyaeta
sok migawe hobais kana pirang-pirang kakejian pagawean keji. Innahum sanyana itu jama-jama kanu bukti kaum masuin jalma-jalma anu berbuat keji atau busuk fasikina jeung berbuat fasik eta kaum Nabi Lut. Saterusna wa adkhalnahu jeung dilebetkeun ku kami hu Nabi Lut fir rahmatina dina rahmat kami. Innahu sanyana ari itu Nabi Lut minas solihina kalebet jami-jami anu soleh. Jadi sadaya Nabi oge kalebet jami nu soleh, kalebet jami-jami ahli ibadah. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna dina dinten ieu insyaallah. Patepang deui dina dinten enjing dina waktos sareng gelombang anu sami. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.